nyarek pasea jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha kabandungan ku urang ustad ge pahereng wae kabeh ge ararapal ibu ge apal kasalah kita kudu hormat eta teh ilmu ilmu teh apa pengetahuan tanya mau ibu teh ilmu kasalah kudu hormat geuning kamari teu kabeuli baju mah jadi berarti kabeh ge geus paroga ilmu nganu leungit mah cahaya tina eta ilmu sehingga muncul tina diri yen nu ngaran ilmu teh boro-boro mengoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge tantang tu bisa maka saha atuh jalma nu bakal menang oncor ilmu hiji jawabanana qalbun salimun iwati jelema nu boga hate anu bersih lamun harta cicing di jelema nu bersih hate bakal bager lamun sangsara cicing di jelema nu bersih hate bakal tumarima ngan lamun sabalikna harta cicing di jelema nu kotor hate loba hartana tapi sombong hirupna nu paling power keur sangsara goreng hate alah eueuh pulungeun batur meuli kongkorong si eta meuli mun batur bisa dijual si eta mah pan henteu nah tina lajada ladang cewek gaya ku barang menang iem gaya ku barang menang anyuk karena nahaon ngelaan gaya ari eusi sirah jangarna beak ti karo tah mata kunci hirup mah hate jelema luhur ku ilmu hampura gumantung hatena luhur ilmu alus hate bakal tawado luhur ilmu goreng hate semakin luhur ilmuna bakal loba jelema nyeri hate ku bibirna mata ilmu harta pangkat jabatan kalungguhan kabeungharan ngacacang di awang-awang ngan eunteup teuing disah jadi lamun ibu hayang kaeunteupan ku kabeungharan enteng omean ge hate ieu mah keur sangsara wae tudang tuding batur beunghar dituding nyegi batur beunghar majarkeun uyul sangsara wae nganyerikeun batur komo beunghar moal teu ngaleyak batur matak hate utama hirup mah keur mah hirup bodoh kata mah ngewa ka batur komo pinter sia eta mah moal teu ngaledek wae ka batur paingan atuh pinter ku Allah teu diragragkeun ka jelema nu kotor hate sabab Allah mah uninga leuwih pinter bakal jelema cilaka ku kapinteranana lantaran kotor eusi hate mah poho we patak anu kudu ku urang dialusan teh geuning lain alam ieu da alam ieu mah babari teuing kulit hideung hayang bodas tinggal meuli skincare ngan beungeut bodas punuk marene ngadangdangan awak soal babari pak rambut gondrong bukan pembohong leuwih alus hatena alus daripada make jas make dasi ari aspal diharakan berarti kotor si hate panya teh eueuh jamaah di ditu oh mah lain ka dieu tuh patak hirup manusia mah ngalusan awak mah soal enteng teuing ibu ngareneng awak babari tah nu hese mah ngareneng hate ayeuna ibu jeung tetangga ieu ngareneng awak nama ngan kudu inget kana papagah kolot baheula lautan jero bisa diteleuman hate deet manusia hese dikobet ngareneng awakna teu ngareneng hatena bubar ti deui ge bakal silih omongkeun deukeut jeung si eta ku bau kelekna ya padahal awakna ngareneng ngan bongan hate nu teu ngareneng mata hakikat hirup manusia mah keukeuh gumantung eusi hate tiung saragam baju saragam karena nahaon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam da tiung bisa dibeli baju bisa dibeli tah nu hese menyaragamkeun eusi hate dalamun pengajian karena baju hampura na teu karunya rakyat miskin nu teu kabedah da itu mung pengajian teh kudu gablek saragam ibu soalnya ibu-ibu mah ngagugu ka kiai hese ngagugu ka salaki mun cek kiai wayahna Senin baju teh kudu bodas panjung nganyuk bodas kabeh salah sahejo hejo kabeh rebo beureum-beureum kabeh nepi ka Sabtu gunta ganti baju cek salaki eureun mah ngaji teh nah jangar kana babatok karena bajuna padahal eta mah sebatas duniawi hakikat rata-rata mata hakikat hirup mah ieu tah konsepna hate lamun kabeungharan cicing di jelema nu alus hate nu miskin bakal kabantu nu yatim bakal kabela anu susah bakal katalang nu teu boga imah bakal pangieunkeun engke teh ditanya di akhirat di mana harta dipake naon urang mah geus teu kudu ngajawab nagog yatim jeung miskin Gusti hartana dimanfaatkeun keur diri abdi eta harta nu manfaat dunya akhirat
lain anu dipakai kasombongan boga kongkorong lempang dongkok boga gelang ti dia nepi ka dia kuat gigi beri jiga nu setruk hayu ngaus padahal hakikat mah ukur disebut nana gerhana cek batur ustad kuring mah teu rumasa naha sok sieun teu akur jeung tugas hanas disebut ustad ai tugasna ukur maseaan batur na kudu kitu tan da ustad mah SK ge SK ti Allah warasatul anbiya pewaris para nabi nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya nu ngalaman baru sampean demi Allah eta mah lain tahajud eta mah asam urat jadi Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun nana gerhana boga jam penta ku ibu jamna dibikeun moal ibu teh suudon ieu hate kuat garoreng kieu tapi pan kuring teh ibu teh kuring artinya ibu manusia kuring manusia setiap manusia bener jeung salah osok daek kedul osok alus goreng ge pada osok maka ibu manusia kuring manusia ibu boga barang anu alus dipentak ku kuring dibikeun moal tas sesama jelema pendit tong sok diomongkeun matak jawaban hate nu sabenerna hirup urang teu kudu legeg nah make jeung ulah legeg tah hirup mah ukur disebut beunghar teh kudu miskin dan nalika eueuh anu miskin mah moal mungkin disebut beunghar matak jelema beunghar teh kudu nyaah kasih miskin da urusan maut masih miskin pang gede jasana aya nu maut pangeuleun nyokot pacul si miskin aya nu maut pangeuleun nguburkeun si miskin aya nu maut pangeuleun nyolatan si miskin aya nu maut pangeuleun tahlilan si miskin matak lamun di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maut si itu bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan manusia butuh ku batur ulah coba-coba goreng ka batur make tiung menang batur baju menang batur calana menang batur ibu ngalahirkeun ditulungan ku paraji jeung bidan adalah batur nyieun imah menang batur maot di kubur batur di salatan batur di boehan batur gerak teangan alasan urang nah make jeung kudu goreng jeung batur geunah ai cara mah loba nu ngeuk teuing ngarti teuing tunduk inilah konsep hati jawaban hati anu sebenarnya innallaha ma'ana lamun hirup sangsara tapi panas ku batur eta teh nyieun neraka na awak sorangan batur nyieun gedongna si eta nyeri huluna batur meuli motor si eta muntaber batur meuli sawah si eta ka rumah sakit batur meuli mobil modal saha anu nyiksa lain Allah lain tatangga lain baraya anu nyiksa mah tah pola hate sorangan lamun jelema alus hate mah batur beunghar milu atoh batur boga mobil milu tumpak batur meuli sawah milu tandur eta nu bakal dipikanya ku nu beunghar mah lain jelema sangsara tapi sirip ka nu beunghar peperieun urang teh beunghar henteu atuh panyakit-panyakit hate ulah aya tuh geunah ini tak aya nu keprok duaan maka kunci hirup adalah hati. Jawaban hati anu sabenerna innallaha ma'ana tah ieu anu hese teh lamun Allah hirupna lamun Allah hirup urang geus bareng jeung Allah saha nu geus bisa da urang mah rata-rata kadang-kadang hirup teh lain jeung Allah tapi jeung nafsu ieu pangajian nah jeung Allah duka teuing isuk aya deui pangajian nu ceramahna kudu ustaz setempat mungkin teu jamaahna nepi ka loba jiga ayeuna geus kajawab ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon panasaran jeung jelema nu na TikTok tinggal nanya kuring eta kitu bebengok maneh nah ceramah jeung Allah tong maka percaya kulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal geus udon deui coba lamun kuring dana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang geus tong loba judul berarti kuring ceramahna lain jeung Allah tapi boga tujuan lain nyatana duit matak jawaban innallaha ma'ana saha nu geus mau gerak tanya kana awak bapak gerak tanya kan awak ibu cantang tuh urang hirup bareng jeung Allah kadang-kadang hirup urang mah jeung nafsu bener paingan jadi randa orang-orang budak jadi korban tong nuding Allah salahkeun adat sorangan ieu tah ibu sok goreng ada salah kieu teh hayang di pasean lain
ieu mah tuh da amak kasalaki sebelum bentor ngomong teh si Bagong gitu. Salaki teh naon mana nyebut Bagong berarti aing sabeupeting hees jeung bikangna. Kumaha ceuk anak mamah Bagong bapak Bagong ari abdi anak begu saja. Ragrag talak rumah tangga korban budak ge kalungse tah tong nuding Allah salahkeun mah adat sorangan. Dalamun hirup bareng jeung Allah lain kitu amak kasalaki wirid ala bidzikrillah tatmainul qulub hate bakal jongjon bakal tenang lamun salawasna bareng jeung Allah wirid amak kasalaki mah salaki keur rajo TV ibu mau wiridan sing tarik subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh yasin pan salaki teh nyampeurkeun bari maca ayat kursi bro duit 2 juta jawab ku ibu sodaqallahul adzim jadi radang teu budak teu korban lamun hirup bareng jeung Allah matak mana jalma nu bareng jeung Allah teh hayang panggih kuring teh jeung jelema nu bareng jeung Allah hayang panggih nya dibawa ka dinya mah kabeh ge lieur hirup urang teh kadang-kadang mah bu lain jeung Allah kadang-kadang jeung hawa nafsu batur maju sirik nah kitu dititah ku Gusti Allah batur beunghar amak nah kitu dititah ku Gusti Allah saha nu nitah sirik ka jelema beunghar nafsu sorangan nah hak nu beunghar bet lain urang akhirna muncul sirik pidik jahil kan ya istren panastren dudupak rurupak tekopan segukan tah lamun jelema ngesirik maka bakal pidik ai pidik mah geus ngajak batur tong deukeut jeung si eta euy naha bisa jadi tumal sirik ya tinggal tanya karena awak bapak karena awak ibu lamun batur gede milik awak urang dongkol awak urang amak menges tong ngarep-ngarep sawarga nah di alam dunia ge geus nyieun neraka di alam dunia panas ku milik batur aku panasna milik ku milik batur urang milik batur bakal dikeun ka urang moal ngadon beuti capek patak hirup manusia mah geus hayang bahagia mah tarimakeun kana pamere ti Allah deukedik atawa deukedik awak ibu narimakeun alis geus alus antar ieu mah teu narima alis geus alus karo ganti ku patlo tuh balik ti dieu teh pasea jeung salaki naha leungit hiji bulu panon geus antep geus hade kitu bulu panon ieu mah tamahan jadi panjang klik-klik ka luhur atuh nempo urang teh kicau balik ke dia mau motor tikusruk karena susukan da angin gede jadi nilep dua nana akara didinya mah ya Allah lain Allah nu dituding teh eta bulu panon duduk geus konsep hirup manarimakeun awak ibu bepleng gede lintuh bae nah cirina salaki nyenangkeun ieu mah pan teu narima nepi ka dipoto ge ngeye teu kunaon ibu tiap dipotonya ngeyeng sieun katempo buheukeuna geus tarimakeun cirina salaki nyenangkeun nya ibu montok ieu mah leos ka kantor desa senam 2 tahun tibatan langsing kalah ke Bukit Gede nah beres senam goyobot somro misro liliutan ongko oong salaki tar senam tapi begung pan mikiran hutang urut goyobot mata hirup manusia nu bakal senang deui iwati manusia anu syukur artina syukur narimakeun bener weh narimakeun da hirup mah ukur disebut di luhur aya pejabat ceuk saha pejabat ceuk rakyat eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat nah pejabat moal jadi tanpa dicoblos rakyat ulah so ieu jadi pejabat teh eueuh rakyat menjarek mingpin cucungu bener? Rakyat butuh janji, rakyat mah butuh bukti, rakyat butuh rocos, nu penting mah aya buktos. Ulah demi rakyat, ngelaan rakyat, waradul wongkul bro manehna mah batuk saeutik ka Singapura, pan rakyat mah ka puskesmas ge leneng. Mana demi rakyat teh urang wajib nuntut sarupa kitu kedaulatan ada di tangan rakyat dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat buktoskeun ulah ukur omdo wungkul Allahu Akbar kayak tuh emak nu ngomong deh
Nana gerhana ge bisa ceramah di tempat aya dua nu berjasa saha hiji nu ngulem kadua jamaah nana gerhana datang jamaah nara ngomong jeung temo matak nu ngaran hirup ragrageun pribadi urang da urang teh kudu ngajian batur mun urang hayang diajian batur urang teh kudu ngahargaan batur lamun urang hayang dihargaan batur urang teh kudu ngahormat batur lamun batur hayang ngahormat urang ragrageun diri ieu teh atuh nu hadir di dieu teh palsu ampura teh kakasihkeun ieu teh ibu-ibu teh nu hadir di dieu teh palsu dong stok kebok make up dipake blush on ongkok coba di imah daster merengkel tah aslina urang teh saha nah anu ieu da lain ayeuna nana gerhana ceramah pidato nepi ka sapetang kitu asli lain palsu lebah mana palsuna dina ceramah mah jangan heueuh nyaah ka yatim nulung nu miskin ngalang nu susah ngabantu anu butuh dina ceramah mah kenyataan macet nu hajat sae ka ceramah teh kartos pisan ayeuna mah amplop teh moal dibikeun urang bagikeun ka fakir miskin kumaha cek kuring geus tong ulem deui matak nu ngaran hakikat ilmu kudu cicing dina tilu hiji kolbi dua kauli tilu fi'li jadi lamun ibu bapak hayang lalajo jelema nu boga ilmu geura toong ucapanana moal nyiegeun batur geura toong eusi hatena bakal bersih geura toong pagaweanana teu weleh resep tulung tinulungan jeung sasama tah ilmu teh global sabeuleuh geunjeur dina diri aya urang pan ilmu teh butuh gawe ari diomongkeun subhanallah maha suci Gusti Allah ari hate kotor dipuput kadong-dong ge bisaeun alus luar rumet eusi ari ongkoh nyebutkeun alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah tapi hirup asa kapuji wae Ramadan karek tarawih 5 poe status Facebook geus rambeng alhamdulillah tarawih kelima lancar kagenep ka-7 leungit teu eureun tarawihna mana alhamdulillah dina gawena atuh nu paling parah alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah barang penta ka Allah hayang beunghar tapi naha nu beunghar hayang BLT atuh ari menta ka Allah teh hayang beunghar aya geus dibere kabeungharan RT dicarekan RT gelo RW edan cinta kunaon ceu make jeung nyarekan RT batur menang BLT aya henteu pan cing teh ceu mah boga gedong nada ti lamotan kitu munafik hirup kitu ai barang penta ka Allah hayang beunghar ai BLT hayang mah da jelema nu boga alhamdulillah mah urang rumah geus beunghar dahar teh hese motor boga budak sakola RT mere BLT tolak sapojodogan moal RT moal narima pangmikeunkeun ka rakyat leutik pangmikeunkeun ka si miskin pangmikeunkeun ka si yatim peupeureun emak teu mere atuh eta hak mah pangmikeunkeun ka ditu tah eta hakikat beunghar rusanjana weh nya ge keprok eueuh di dinu kitu teh anggar oh tuh cuk pemuda genah cenah euy saramana geuna ari heueuh patak alhamdulillah butuh bukti nyaritapan urang la ilaha illallah caritana la ilaha illallah teu aya di pangeran angin sing loba atuh teu aya di pangeran angin Allah teu aya sifat nu alus iwal sifat Allah teu aya kahayang nu hade iwal kahayang Allah teu aya keputusan nu terbaik iwal keputusan Gusti lamun jelema boga la ilaha illallah moal panas ku milik batur da geus takdirna urang sangsarakeun bae geus takdirna batur beungharkeun bae geus takdirna tah eta moal panas ku milik batur sabab setiap jelema geus boga takdir sewang-sewang karena gerhana aya merek tu ustadeun da eueuh abdi geus sadar da ustad mah udang badag geus ngangsar sorban ngagaplek nolol tina mobil depan langsung jamaah tening narangtung wilujung sumping al mukarom coba ka urang saja jalan well kuat eueuh assalamualaikum tadi di warung nanyakeun palih mana cinten pangaosan kalem mah cenah da ustad lagi bakal telat bari ka urang teh nah sabab kuring beda jeung batur bajuna biasa, celana biasa, ngomong ge ieu ngomong biasa, da kuring mah sadar kunaon baju biasa, celana biasa, ngomong biasa, nana gerhana manusia biasa, lain manusia luar biasa. Matak ibu ka kuring tong keprok da lain japati. Be aja, biasa-biasa. Kuring teu naon bedana jeung camat, kuring naon bedana jeung RT, kuring naon bedana jeung ibu. Matak ulah aya perbedaan saeutik-eutik acan kana gerhana teh ulah ngomong-ngomong mah jeung al mukarramah koream teuing.
Al Mukarram nana gerhana muringkat bulu punuk maknya aya Al Mukarram salat subuh suka berangan matak saha urang teh ieu teh keur nembongkeun kapalsuan hirup urang da asli nama ibu nu leuwih apa matak musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain tatangga lain baraya musuh nu paling nyata tah awak sorangan kari bapak ka masjid aya nu ngahalangan mau bedog kemana mah ke masjid montong ke masjid kadek sekuain aya jelema kitu nah tuh masjid kosong teu nuding saha bapak Allah musuh Allah nu ngahalangan tapi naha urang teu ka masjid jadi geus musuh nu paling nyata mah lain batur lain dulur lain tatangga lain baraya tah awak sorangan matak memeh perang jeung batur pek perangan diri sorangan memeh nyabok batur cabok diri sorangan memeh ngomongkeun batur omongkeun heula diri sorangan di dinya jelema menyaho kana dirina maka geus poho kana kagoreng patutan baturna terus well deui wae ai urang mah apal teh kana kagorengan batur teu apal kana kagorengan diri sahingga hirup teh asa aing kang nyana betul ibu entong kitu hirup mah ya nu ngaran ilmu teh tuh lautan ilmu Allah teh curug antelkeun angkat ka luhur sakeclak ilmu Allah dibagikeun ka sasama naon urusan urang mah jeung kudu sombong ku kailmuan sakeclak ewang sakmet ewang pasti aya leuwih jeung kurang Bapak lebih di bidang eta, kuring di bidang ieu, Bapak lebih di bidang agama, Pak Camat di bidang pemerintah, tapi Pak Camat ge mata datang ka pangajian teh ku sadar diri, bisa dina pemerintah ngan teu pati pahamna agama, matak deketan ku MUI, balen saimbang, mutualisme silih pika butuh. Hartos ieu teh. Ibu ngarasa kurang butuh ku salaki ngarasa leuwih butuh ku nu kurang ku sabab ngarasa kakurangan porosot cipeju budak kunaon eta ku silih ajenan salaki jeung pamajikan tah bijil we budak coba lalaki nongong pamajikan nongong paling bijil ge anak kucing patak hirup teh hayu urang silih ajenan si hate sifat anu alus iwal sifat Gusti kahayang nu bener iwal kahayang Gusti keputusan terbaik iwal di keputusan Gusti ibu bobogohan jeung nu kasep dari beunghar ai jadi jeung nu petot bae da keputusan Allah naha pan Allah mah uninga kana rasiko lamun ibu boga salaki kasep dari beunghar aya peluang pikeun salingkuh coba nu petot teu paling heunteu kahajeut aya ibu salingkuh aya ibu make jeung curiga bakal salingkuh kanu petot moal malahan salingkuh na gepek bae jeung mere kan inilah dunia hikmah ibu dihina diledek dicaci dimaki ku batur tong nyeri hate sapanjang hirup di dunia nah di dunia mah aya tungtungna tuh lalajoan buah buruk nu buruk tong dipetik nu buruk tong dialak nu buruk tong ditaekan keur naon urang kacapet-capet tenaga deuk neangan buah buruk nu buruk patungan ku waktu rag-rag sorangan bapak dihina diledek dicaci dimaki sapanjang di dunia jujur si itu eureun sorangan weh jeung keur naon ai urang ngomongkeun kagorengan batur boga urusan batur salah urang nu ngomongna teh teh garelo duanana batur nu salahna urang nu ngomongkeunana batur boga dosa ku salahna urang boga dosa ku gibahna Pak ya sarua batur teu salat urang nu salat urang salat turuykeun ngan ulah ngewa kanu teu salat batur boga dosa ku teu salatna kade bisi urang boga dosa kun asa aing pang salatna ujubria ngaranna batur pangaosan urang teu batur teu urang pangaosan geus tong riweuh nah mah jeung tong riweuh nu teu pangajian ka ieu tempat keur ibadah ngan lain ku cara urang ku cara naon nu teu datang ka dieu ku cara ngaladenan salakina penting ieu bisi teu percaya juk bubar ka om hiji-hiji ayeuna ibu ibadah ku cara ibu tong silih omongkeun da ibadah teh beda carana jeung beda tatakna beda tujuanana beda maksudna tapi hiji nu kudu yakin dina hate ya Allah Gusti Robbi abdi ibadah mung kasalira beres ya mata hirup manusia mah balik kana awak urang kunaon batur salah da urang teu nemongkeun bener kunaon batur kendul da urang ge teu nemongkeun daek
Jadi entong loba nyalahkeun batur atau kali-kali masalahkeun teh awak urang. Sabab awak urang nu tanggung jawab karena pribadi urang mau tanggung jawab karena pribadi kalakuan batur. Terus ieu teh. Pan ieu teh hayang ka surga. Mun ibu hayang ka surga, keun akhirat mada Allah geus nyieun. Gerajieun ti ayeuna sawarga teh. Mun panontong molotot, ceulit resep gosip, bibir tong cobrot ngomongkeun batur, ngalengka sing kana bener, hate sing bersih, geus katempo pi surgaeun teh boro-boro di akhirat pamere Allah, di dunya wae dipikanya batur. Ieu mah ari ngomong hayang ka surga di dunya, popolotot ka salaki, kana gosip beuki, ngocobrot ngomongkeun batur, ngalengka kana salah, hate kotor, boro-boro di akhirat di dunya ge dicabok batur. Asa kareuna ceramah teh teuing keuna teu kasih dira kodok teuing jieun surga teh ti ayeuna atuh ari ongko hayang ka sawarga di akhirat aya di dunya bisa capekeun wae sia tah matak jelema nu apal kana kagorengan dirina geus eueuh waktu neangan kagorengan baturna tapi lamun jelema teu eueuh kana kagorengan diri tiap detik tiap menit nu diteangan adalah katebalegan batur tinggal balik karena awak iya bapak haja di sini depan ku jelema nu bersih hate sujud syukur alhamdulillah di urang aya nu nabeuh wayang alhamdulillah di urang aya nu nabeuh iting alhamdulillah di urang aya nu ngulem Kang Salman alhamdulillah di urang aya nu nabeuh nana gerhana nu bersih hate mah coba nu kotor hate asa patuji bener itu pilhul atuh dah mata kabeh konsep hirup manusia kade kumantu geus lamun hatena alus hatena bener hatena hade ilmu teh ikro bismi rabbikal ladzi khalaq geura baca ku anjeun dua perkara kahiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna kadua ayat Allah nu tidak tertulis alam dunia disebutna pinter maca Quran tapi teu bisa maca alam loba jelema ngartina agama tapi susah dina hirup. Loba jalma pinter maca alam ngan bodoh kana Quran loba beunghar tapi sombong gabungan teu dibere pepeling tina Quran mata keur umat Islam sampurna Quran pek baca alam dunya ge pek baca orai baca kan orai ngajepat 30 poe ganti kulit ngaran anger orai ta eta teh filosofi hirup nyiniran ibu-ibu orai ganti kulit tapi ngaran teu ganti anger we orai naon sababna tak urang mah pangajian teh paingan batur teu kabita da karek bisa ganti tiung ganti baju teu ganti jeung eusi hatena tiung mah ganti baju mah ganti kan hate anger udet jeung dulur teu akur perebut warisan anger kasalaki popolotot anger jeung tetangga pas ya anger panas ku batur anger pengajian anger ngaji nu mana nu sabenerna kudu diasupkeun kana hate digana ceramah teh lebih aya nu ngulem deui paduli teuing da ieu mah panyakit sarareat ketika tunggul keboboknya ada tenengeuh batur nyeun kagorengan tong diomongkeun ku urang budak batur nu baungna nah urang ngecebrekna budak batur nu baungna ku urang diomongkeun aya inung bapak nu nyeri hate pak nalika anak batur baung dicaritakeun ku urang aya inung bapak nyeri hate da sagoreng-goreng nu ngaran anak keukeuh ku inung mah disumputkeun ayeuna urang ngomentar kana kagoreng patutan batur ibu sing sadar ibu ge boga budak hade bisi leuwih atah adol tibatan budak batur atak nu kudu diperhatikeun mah diri urang lain batu bener matak hakikat hirup sok lalajuan deui ku urang hileud pan hileud teh cicing 30 poe cicing 30 poe muntal dirina nolol jangjang jelema sieun ku hileud tapi resep kana ku pupu tah hirup urang geus ibadah teh kudu aya picontoeun batur kudu aya pikaresepeun batur kudu aya pikalucueun batur hileud dipikasieun tapi robah jadi ku pupu jadi dipikaresep matak lamun ibu popolotot ka salaki bubar ieu teh wayahna wangsul teu tangkep salaki teh aya gitu geus salaki bakal nanya nah mah weuh ngaos jadi lebay tobat aya perubahan dina hirup aya bisilih kahujanan sok kalebet kana pangu di dieu teu naon sok daripada isuk haree
alam dunya teh geuning bacaeun tangkal kawung ku ibu baca da urang teh sakapeung hirup teh era ku tangkal kawung akar kawung digodog dina sarantang jadi setengah gelas ternyata obat ginjal naik deui kana tangkal eueuh sasak pake atuh tangkal kawung jadi sasak kamari Ramadan ngadahar dawet di mana eta dawet aci kawung naik deui kana dahan teuk ku bapa dahana nya celakan lahang jadi gula antep daunna nu hajat nyieun janur tina daun kawung antep nyerekna jelema butuh bebersih kunaon ku nyerek kawung kabeh eta kawung manfaat coba manusia khairunas anfa'uhum linnas jelema nu alus nu bisa mere manfaat ka batur peperieun urang mah mere manfaat ka batur atuh ulah ngahalangan batur hirup betul ibu ya kawung palajuan deui hayam da ieu teh kudu era ku hayam hayam buluna jadi kok dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin dikotokna ukur aduk eta tulangna apaan ieu kaum sebelah hayam kabeh manfaat coba manusia sakasep-kasepna bapak sagelis-gelisna ibu enjing-enjing ngenog yuk dagangkeun nog ibu di warung bangkrut ka warung baturna ge mata hakikat hirup teh sing baroga ka era disebut we al hayau minal iman era teh bagian tina iman na teu era ari gedong gede ari yatim diantep na teu era ari kongkorong ngama yang nepi ka puluhan gram ari nu miskin teu dahar diantep na teu era ari jabatan luhur di saat tatangga jeung baraya rakyat kalaparan na teu era duit loba dihitung unggal peuting tapi jelema anu butuh tara ditulung sing boga ka era hirup hah? Ayo poho deui wel deui. Kapan geus meunang anu wel-wel anu. Sing boga ka era ibu. Na teh era ibu make tiung anu alus di saat batur teu boga. Na teh era urang make baju anu mahal di saat batur teu kabedag. Sing boga ka era umat Islam teu nepi ka pelbadinya. Era mobil mewah tapi budak yatim hayang sakola nepi ka kaluar sakola lantaran teu dibantuan. Al haya'u minal iman. Bener. Geus nepi ka dinya era teh teuing pusat itu ge lumayan mata jalma nu hade teh jalma nu bareng jeung Allah sifatna bakal era ku Gusti Allah lalakon kahirupan manusia teh ternyata gumantung hate nu sanya lalajoan deui kurang teh ibu tuh di dieu mah loba pare ibu melak pare tanur ngaranna nu dipelak adalah pare tapi juput milu hirup bapak nyieun imah keur anak pamajikan tapi cucurut milu jero kucing ge ngiringan deh nu dipelak adalah pare tapi juput milu hirup tah sifat manusia teh persis jiga eta nu dipelak ku Allah teh soleh tapi salah ge datang nu dipelak ku Allah teh jujur tapi gedebul ge sumping lu di pelaku Allah teh bersih hati tapi kotor hati ge datang lamun bapak resep kana pare antep parekna piceun juputna gerak antep takwakna piceunan ujub jeung riakna well tuh eta pare teu leuman da ilmu atuh awak ibu jadi ilmu rambut halis kumis janggot bulu dada bulu bitis ilmu rambut manjangan pan halis mah teu manjangan coba lamun ibu halis panjang teh sudi urang ceramah di dieu asa ceramah di alam gaib pan Allah mah geus mah hebat rambut manjangan pan halis mah teu manjangan itulah kesempurnaan Allah nyiptakeun makhluk Allah nu sampurna manusia ngaranna waos tina tulang dina jero panangan gak aya tulang mana nu manjangan tulang leungeun geuning eta huntu sanajan tina tulang teu panjang teu kabayang lamun ku Allah teu dipiara geus baparan neteng huntu ibu urang neteng huntu abdi ceramah sieun diseger hebatna Allah mata kakara dirinya di aku Rabbul Alamin ternyata Allah teh nu ngajaga nu miara anu ngadidik anu ngatih mata kurang bisa dibisakeun daek didaekeun alus dialuskeun pinter ge di usaha jadi pinter tong diakun urang bisa tong diakun urang daek ge tong diaku ku urang naha kabehanana ge kun payakun Allah bisa dibisakeun daek didaekeun alus dialuskeun cerdas oge dicerdaskeun urang nama derma wayang kumaceut anu ngigel karena gerhana ge teu payu ceramah pe henteu kaduli
Namun hirup miskin wios Gusti asal keputusan salira we abdi miskin genah ternyata hirup miskin teh palebah mana genahna ku salat jelema miskin mah bisa ka surga moal ditanya harta di mana dipake naon mun ke malaikat nanya kanu miskin di mana harta dipake naon tinggal teh malan teu gableb ngan lamun nu beunghar teh cukup ku salat bungkul zakat henteu sedekah henteu ditanya di mana harta dipake naon ngadeg-deg teh jelema beunghar kumaha jeung peditna teh nah ditanya timan harta dipake naon bari tatangga teu kabere yatim teu kabantuan nu butuh teu katalang hampura hareupeun Allah ditanya ku malaikat di mana harta dipake naon hampura ngadeg-deg bebeakan nah nu nanyana Allah lain sama bener bari unggulna hirup nu miskin mah jongjon hate tuh nu hajat loba duitna loba ngan penting ieu geus loba bayareunana. Nah ari ibu pan ieu teh baru ka duit, tapi geuning eta babarakata kan seserian nepi ka jongjon hate kitu. Apan eueuh bayareun, wayang tinggal lalajo, iting tinggal sumping, ngadenge ceramah negarana aya daek cicing ari mung Bali. Nah saha nu mayar? Tu geuning, loba duit teh loba bubutuh, eueuh duit sakapeung eueuh kabutuh. Mata kirupet talung teu boga duit tapi eueuh pangabutuh. Kan lamun ibu hayang jongjon, tong loba teuing kahayang. Kan da ieu mah sidik bos tahu atuh boga perusahaan di Jakarta tina bab tahu meujeuh wayang golek 60 juta meujeuh iting 15 juta meujeuh nanagarana teuing sabaraha ada teu nyaho da itu apa da can katempo atuh kan ieu wayang 60 mah abdi geus apa ada urang Bandung iting urang Garut 15 juta mah kudu kan bapak tong nyanyahoanan aya nanagarana sabaraha nyaho nya saridona we ngan nyo wayang gede urang beus. Nah di pikiran ku ibu henteu. Jeung kadang-kadang hirup nu sangsara mah imah butut. Bilik molongo. Kumaha jawabanana? Keun bae, nu penting tibrah hees. Mata kerek we sia teh mah. Perang dahar nu beunghar mah geus diulik, naon nu kudu dahar. Restoran mana nu kudu datangan budgetna sabaraha deuk dahar wae loba mikir coba nu sangsara teu mikir kitu da eueuh nu aya we sampe dahar geuning genyer kamari nu beunghar mah Ramadan datang ti lohor teh geus nyampakeun sagala-gala dahareun teh 5 rupa pan datang magrib mah kamerkaan teu kadahar kabeh coba si miskin keur isu poe mikir nah eueuh deui bener Bu tak pengeus lamun miskin geus jadi keputusan Allah keun bae nu penting mah dibere nyawa keur hirup eta teu pamaha daripada beunghar dahareun loba teh asup kana beuteung nah panyakitan daging hayam sieun kolesterol daging sapi sieun antrak daging domba darah tinggi coba si miskin deueuh kasieun dahar jeung daging domba sakilo beak jag-jag gitu beunghar ngarokok ge eureun sieun paru-paru coba nu miskin, udun ti dieu reungit modar di ditu. Ada eueuh nu miskin mah jeung boga panyakit malaria. Nah, da reungit teu ngegel ge atuh bau ku kesangna geus paeh reungitna. Keputusan Allah mata dirupah narima. Nah, terus itu harta. Tuh. Hubung harma ku bangsat sieun, kan nu miskin mah teu. Camat pidato wayahna bapak ibu pernah aya rona si miskin pangheulana teu ari cenah anu miskin mah jeung mung aya nu ngarona teu gebleg paokeun coba nu beunghar tah sieun lamun eueuh rona lantaran duit kepokan di imah sieun ku bangsa nu miskin mah jeung bangsa teu ngalayan geus mana rek paok teu di imah urang nu aya coek nu beunghar kieu sieun ku tuyul tolak bala digambar pedang ayat kursi apa ke lawang panto naon eta tolak bala ngarah naon tuyul teh asup coba di nu miskin aya tolak bala Allah naha pantona ge rujan atak tuyul teh blus-blus we atak pengeus hirup mah beunghar jeung miskin lamun geus jadi katentuan Allah ternyata miskin oge bahagia Pak bener Ibu beunghar mau barang dahar lagi opat sehat lima sempurna udah cuci mulut apal beureum apal hejo ratusan juta ratusan ribu sakali ngahuap miskin jonge jotang babadotan cuci trom kenyer aku kaki lembut ya biar nanti barang dahar ke doma rabeng jag-jag gitu
ngan lamun kitu cenah mun urang barang dahar teu loba giji bakal loba panyakit urang buktikeun geuning itu nu beunghar barang dahar na opat sehat lima sempurna kagenep udah cuci mulut geuning satruk. Nah nu miskin jonge jotang bobodotan kucur hintrong dah jaga panyakit mah lain tina dahareun panyakit mah tina eusi hate lamun bapa sehat hate bapa sehat lamun geringan hate nu gering bener deui mata hate hakikat kesehatan mah lain dahar teu setiap jelema teu dahar lapar teu loba jelema teu dahar teu lapar urang mah kayakinanana lamun teu dahar lapar matak beuki barang hakan yakinna lamun teu dahar lapar kali-kali mah tempat yakin teuing teu dahar mah jeung lapar bener mata kahirupan teh ulik geus kumaha cek batin urang mata hakikat kahirupan mah eusi hate lucu da jelema batur nyeun gedong milu ungah bagja maneh rumah tangga 2 tahun imah geus gede hate kata hate kuat hade gitu batur beli mobil alhamdulillah di urang teh lemur urang aya nu kabedag mobil iraha atuh deuk piknik ajak emak batur meuli sawah alhamdulillah maneh mah tanah oge kuat hektaran emak milu gawe hate lamun kitu sehat kana awak cuma batur meuli sawah bibirna terenyem hayang ngomongkeun calon lagi menang aja batur meuli mobil tidak hanya erek dikadelkeun batur meuli kursi bener si eta nya hayang teu misuh kitu eta eusi hate mata panyakit datangna lain tina dahareun tapi gumantung eusi hate misalnya weh teu atuh dah kabeungharan diukur lain gedongna lain sawahna lain mobilna lain tapi kabeungharan diukur ku bageurna geuning loba gedong sigrong mobil mewah sawah lega tapi hak rakyat teu leutik dikokon ku si eta padahal gedongna gede sawahna loba mobilna aya nah hak rakyat teu dicapluk berarti sangsara keneh hirup kitu teh bener Pak betul atuh dah mata hakikat hirup mah capek nana gerhana ge Bu kadalil mah tiga nya teu nama sodaqota lil fuqara sodaqoh yen sodaqoh teh mah rezeki nu geus aya mulo rezeki nu can aya ongkeun sangsara lantaran sodaqoh ibu ngarti bapak ngarti kana ceramah kuring pokoknya urang teh kudu sodaqoh isut teh masjid kasumbang yatim kabere pasantren kabere ai kuring nu ngomongna penting ieu sodaqoh lain da lain naon atuh ngadudut sodaqoh anu rek sodaqona nu hajat dan kita yakin bubar kita teh dus ongkoh amplop ongkoh teh ten batur kitu pirah ku di dieu teh kitu dek ditampak ku kurit dek butuh atuh kumaha dalil sedekah aduh kateuy amata hakikat rupa tong sok lalajo omonganana lalajoan mah eusi hatena jeung pagaweanna bener balik ke kana hate kajawab pan urang teh Gusti dicingkeun sifat-sifat Gusti di diri abdi ari Allah teh boga sifat Rahman jeung Rahim Maha Welas Maha Asih kagelo-gelona urang satebalik-tebalikna urang Allah menawaran tubuh illallah taubatan nasuha ai manusia geura balik ka kami ulah kalangsu dina kasalahan yen kami nyiptakeun sabarga teh keur anjeun nu daek ngomean dirina tah eta teh Rahman Rahim Allah ayeuna ibu boga salaki baheula mimiti moal aya deui salaki abdi menupang kasepna arek 2 bulan raoskeun ayeuna moal aya deui salaki abdi numpang jujurna arek 2 bulan rumah tangga pan geus 7 tahun ka dieu mah gedebul ge sumping bener eta teh matak manusia mah teu cicing dina hiji darajat panteu bapak larajo kuring teu dikopeah tong jadi omong dan kayak geus daek mah tingali nu sapeter moal burung dipake apan bapak ge baheula ngelud ka masjid geuning ayeuna geus kolot mah daek di mana eta datangna daek ku umur ku usia ku kakolotan aya urang teh muntur-muntur ka alam akhirat teh daek ke masjid nu nitah nu nyarep daek sorangan di mana eta setiap masa ada orangnya setiap orang ada masanya mata tong lalajo teuing urusan batur bener
Orang mah panona tuh awas teuing kena kagorengan batur. Karena asup kana hate jadi rujit ka batur. Hate we anggar balik teh. Matak hirup teu boga kahayang. Ari ieu hirup hayangna. Boa tuh kahayang. Keun aya nu beunghar mah boga kahayang na wayang na Ade Astrid, na sasage. Keun ngan keur anu teu boga mah tong hayang nurutan. Aja, wayang boleh 60, iting 15. Dangdut burang-burang 10. Joge dina bajidor tengah peuting si eta. 2 poe tungguan beres hajat jebleh di masjid. Lebah ditanya, "Mang, naha kabar joget ini curi?" "Ieu bubar hajat ke hutang." "Kumaha ceuk kuring?" "Nah, Allah dituding." "Naon atuh salah?" "Lebok ka hayang." Ari jalma aya mah pek aya ngahibur rakyat mah teu naon. Da aya ngan anu eueuh mah tong maksa. We. Akhirna teh kitu nuding Allah, kieu cenah Allah teh. Allah deui sia teh. Lain Allah, urang nu hirup bareng jeung nafsu, lain bareng jeung sifat Allah. Rahman Rahim, Maha Welas Maha Asih. Lo budak tetangga dagang combro nongtot kolok meuli moal. Anu jeung moal. Tah berarti ibu mah lala joleho. Lain nempo combro. Padahal antara leho dina irung combro di suhun. Jauh ibu. Jeung eueuh ti dituna aya combro digaleh jeung kolok. Dalamun ibu dek boga sifatnya ahmak kieu, ieu budak dagang combro nganongtot leho. Hiji sifat Rahman Rahim, nyaah asih. Yang ka dieu mamat hayang combro ngan eta kabita ku kolok. Tah duit 10.000 sing-singkeun di balong emak keur parab jair. Sebreng-sebreng leho bersih payu comrona lantaran diberi duit 10.000 nepi ka leungit lehona. Tah Allah teh kitu Pak. Bapak boga kagorengan tapi ku Allah ditutupan, ibu boga kagorengan ku Allah ditutupan, sehingga muncul pribadi urang hareupeun manusia dihargaan lain urang nu berharga tapi Allah kenutupan kagorengan urang nu sanyana. Bapak dihormat batur punten lain bapak nu terhormat tapi Allah kemunian kagorengan jeung kasalahan bapak sehingga hareupeun batur ka tempo jabatanana, sehingga hareupeun batur ka tempo capetangna, hareupeun batur ka tempo bajuna, hareupeun batur ka tempo pinterna, tapi hakikatna mah Allah Maha uningan saha urang sabenerna. Nyaah. Tas tong legeg jero Allah Pak lamun ku Allah dibongkar, Allah saha ieu. Aya nu keur mangga pengajian jara rempe ungeuk pan ke mah ditanya ku salakina ti mana biar rada baeut asiniran si kustad aing. Teu nyaho urusan eta mah Pak. Matak bener cek kolot baheula mun ilmu kudu panemu, mun jampe make pamake, mun aji make pamatri. Matak hirup ayeuna alamna geus beda, silih ajeuna dina perbedaan. Da urang teh lainna naon dihargaan teh keur ditutupan kagorengan. Aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, sok bersatu demi yatim, demi miskin, demi nu apa, demi nu jompo. Bantuan itu ngariung kabehanana deuk NU na, deuk Persisna, deuk Muhammadiyahna. Nah, da angka 10 ge bakal beda. Angka 10 ceuk papa mah 5 tambah 5, ceuk abdi mah 7 tambah 3, ceuk akang mah 8 tambah 2, ceuk emak mah 6 tambah 4, ceuk budak ngora mah 12 kurangi hiji, ceuk nini mah 14 kurangi 4. Berbeda jalan tapi tujuan kita adalah sama. Bener? Kan agarhana gitu di kopiah nu diomongkeun mah Islam, nu diudeng ngomong Islam, nu di kopiah ngomong Islam. Teangan tujuan nu sarupa entong nempo kopiahna. Bener ya? Keun we atuh. Keun atuh di urang loba pisan perbedaan, wajar. Wajar deh ya mah Indonesia mah boro-boro mah jeung nusa agama dalah agama ge barareda boga 5 aya Kristen, aya Hindu, aya Buddha, aya Katolik, aya Islam. Nu urang Islam tong wani-wani ngagogoreng agama sejen lamun Islam mung digogoreng ku agama sejen, tong wani-wani ngahina Tuhan batur lamun Tuhan urang mung dihina ku batur. Bapak ngahina bapakna batur, bapak ge kudu siap dihina bapak-bapak ku bapak batur. Bapak mana yang banyak kuat hidung, macam itu kamu bapak sia jeding tuh. Jadi lain salah itu ngomongkan orang, pongan orang memancing itu. Hartos ibu. Matak dirupa, nges telem tekana awak, matak lamun ngaji,
cek kolot ya ngaji teh kudu ngajirim dina diri ngajienis dina rasa sehingga rasa batur rasa urang jadi batur nyeri urang bingung batur bingung urang matak jelema nu sok ngaji bakal peduli karena laparna batur isuk telol kata tangan nah teu ngebul ternyata teu nyangu kunaon teu nyangu salaki eueuh tuluy eueuh beas mak ieu boga sok atuh saleter ewang kitu kudu nama oi atuh aya teh ceramah jero teuing loh deui aya di dieu teh budak bujang umur 30 can kawin rasa ibu teh asup ka ditu da bujang anu 30 can kawin mah teu sudi ditanya iraha kawin nah rasana rajet ieu mah depan maneh api-api datang ka uleman budak bujang iraha maneh deuk nyusul amakeun aslina kan untung isukna teh aya nu maot aki-aki eta datang keur dikuremkeun ceuk budak ngora iraha deuk nyusul didagor teh budak ngora nasib batur lain nasib urang takdir batur lain takdir urang rasa batur oge moal bisa karasa ku awak urang ibu tatangga dipangnyanungkeun kumaha ceuk ibu sing kuat sing sabar pun bae da aya ti dituna ngomong mah enteng ngan lamun ibu nu dipangnyanungkeun paeh bener matak hirup dina Islam tau ngabisani karena kagoreng patutan batur poe Senin teh aya Salasa teh aya Rebo teh aya Kemis si itu nyeun kalakuan goreng dina poe Senin tantang tu dina Salasa nu paling paur urang teu bener dina poe Rebo ade dina Kemis radrag kana jurang ka salah anu usaha ngaranna sok kena ku awak gingsil teu bisa tetepnya Pak Bapak gening kamari salat subuh 4:30 geuning teh mah jadi jam 5 nah geus pangaosan tetap hirup kurang tetap mata jawaban kehirupan hati anu halus bisa mawa kana alam endah halayan alu ibu boga kahayang-hayang salametkeun panon sing tawado salametkeun cerita resep gosip salametkeun lengkah ulah alah iya anu hajat boga harapan ka budak hayang naon hayang boga budak soleh eta teh kahayang ai kahayang teh butuh jawaban boga kahayang teu dijawab itu ngawaduh hayang ibu beunghar oh bener ibu hayang beunghar sing daek usaha da eta jawabanna tuh Pak sing daek usaha beunghar hayang usaha cadu aduh ngalamun sia teh hartos hoyong ibu pinter kudu leukeun pangaosan aya ustad di dieu seueur sok ngaos geuning di masjid-masjid darag-dag sumpingan jadi kahayang teh jawab atuh usaha dijawabna ku awak urang teh pinter hayang tangaosan mumul sia teh pinter hayang sekolahan teh pinter lain sok pinter matak jawaban mah balik teh kana awak masing budak hayang soleh jawabanana aya di indungna aya di bapana bari ieu budak teh dikandung ku indung 8 bulan 10 poe sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolak 8 bulan ngora deui 8 bulan sang paceak sang gudubrag ripuh nganung teh ripuh nangkugan soksieun bitu nya ngigir soksieun bahe nang karak sirikan eunga korosot budak ka alam dunya dibawa ka bidan pan bidan langsung dokter nyokot bunting dikereut ibu kerak katinggal bapak nyebutkeun kerak na eta kuring ibu mau kat muring ka buluk-buluk nah da bapak mah kieu nah eta ngarasakeun dikereut krek geus dikereut dudut budakna kual-kual di jero patuangan cenah steril kaluarkeun balina geus teh nyerina teh dobel dicokot pan jarum jeung kaputandana dikaput ibu melaan sahari digunting melaan anak ngarah babari ngalahirkeun dikaput melaan bapak ketak ede mah mun ngalahirkeun geus antep tong dikaput geus tong diterangkeun itu jeung gomrang memangna calana logor ribet gomrang perjuangan nu ngaran indung ka anak patuangan sakieu alusna keur parawan mah kebrus kana rumah tangga palenung 8 bulan baheula mah keur parawan mata ti kulusur putut jadi kesimeut ti solena cak-cak panen mah cak-cak teu na beuteung ibu ngajedog nah geus beber hilang usaha eta diruksak ku anak ridho ibu teu dendam kolot ka anak ridho we da geus jadi sunah alamna kitu mata eueuh deui penghargaan ti Allah 3
umaha indung kakara abuka kakara bapak. Maka kaum anu paling dominan mah deui ibu-ibu. Ieu pengajian buktina bapak mah 5, ibu mah geuning ratusan. Dominan. Sahebat-hebatna bapak camat, kabeh rakyat sieun ku pidato pak camat, punten pak camat di bumi mah pak camat ge aya nu dikasieun saha istrina. Sahebat-hebatna bapak pidato di alus-alus, punten bapak di bumi mah aya nu dikasieun saha pamajikan. Nana gerhana sarua. Teh kurang malamun balik ke pengajian TWA teh geuat pupusan teh dipariksa. Lamun kapangi mau teh di blender. Aya nu dikasieun. Geus jadi ti dituna umaha inung kakara bapak. Mata budak nu alus teh budak nu nyaah ka inung bapak, budak nu ngajen inung bapana, budak nu apal kana jasa inung bapana. Tah budak soleh teh baheula ibu minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga. Ayeuna kolot ibu geus boga duit hayang mere ka kolot ibu ceurik. Nama jeung ceurik rup ku padung rap ku lemah katuruban tanah beureum ngoceak parana jagat ngajerit paratan langit ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur. Duit geus boga dahareun aya baju warna-warni inung geus eueuh pangaruh saeutik di kaca. Mata keneng lamun deuk hade ka kolot ayeuna sia teh ulah kagoda ku bibir lalaki maka jeung cinta sejati cinta sejati nu asli mah inung bapak ka anak lain kabogoh jeung kabogoh mah ngarepotkeun sakola ku kolotna saragam ti kolotna ongkos ti kolotna nah ari ka kolot tara ngagugu ari ka kabogoh babari ngagugu asa beureu sia tah pira kadar kabogoh pira ge nanya kamu udah makan belum kemarin sudah kawena ih kamu perhatian banget kirim beas udin lain kudu kitu penting ditanya kamu udah tidur belum main logika atuh patak ngajawab ge berarti acan hees nama kejeng ditanya ti raha cinta jadi boloho jetot ditajong ditanya ku pisalakieun ku kabogona kamu seki kumaha cibudak awena iya makasih ya kamu perhatian sama aku coba nugas kolot kieu jetot ditajong kumaha bapak eta batu eta cokor nolol atuh patak cinta sejati mah inung bapakaan apel bapak baheula keur bobogohan kumaha cek kabogoh bade ngarokok nyeta dompet tinggalin kumaha apa baheula cek ibuna tah cek pamajikan bapak wios lah cece abdi heula terjadi teu ayeuna celok saeutik can dibalikeun kuat asa karentenir gini baheula mah perbobogohan mulai rokok kuntang panting kopi dua balika inyu tilu korek opat balikan kak beli udun jeung kopi ditanya kopi salakieun kamu ridho disuruh sama AA jawabanana ridho banget coba aya geus kolot kieu dititah opat balikan di jalan geus bujur belana salaki aing mah mata eueuh deui cinta nu sejati adalah cinta indung bapa ka anakna sabejad-bejadna urang satebalik-tebalikna urang sateeuceur-euceurna urang indung jadi perisai teu ngahalangan omongan batur ka awak urang bener eta doa anu eueuh cekat antara dirina jeung Allahna hiji kateangan doa indung doa bapa bapak camat bisa jadi camat lain karena pinterna taha atuh aya nu nyurucut cai panon tengah peuting saha ibu Rama anak gerhana ge bisa ceramah seperti kieu jujur lain ladang sakolana lain ladang cerdasna lain ladang pinterna tapi aya inung bapak kuring nyurucut cai panon ngadoakeun ka anakna mata abdi mah jujur pak ikiwan teh dipersembahkeun keur kolot dia karek ka mana cenah maneh jajur jeung bapak oh nomeureun tauco gitu cing teh duka pada ieu mah Cianjur Selatan oh cenah kira aku maneh teu barang bawa gitu tadi teh cing dari bapak hayang naon cing arek cau mowe cenah moal teu galedek di Cianjur mah cauna teh hapunten nu hajat nu leutik mah tong diasupkeun cing arek ranginang jeung wajib teu kumaha we isuk cenah daharna ge bari tunggu di sawah jam 10 suruput jeung cai teh hari panas wajib urang ditu moal teu aramis jeung kareueut wajib untuk kumaha ranginang paranginang odok heussing kumplit teh ngaranna ge hajat lain muludan kitu tadi geuning sok ibu tuluy cok jalan tuluy
malahan macana euy di Cianjur mah sarua jeung Karawang jeung naon Karawang nu terkenal teh cenah beas apaan Cianjur ge terkenal beas Cianjur jeung beas Karawang da kuring mah Bandung nu terkenal peuyeum sampeur tapi jeung teh kumaha Pak meureun aya cenah meureun kitu tadi jeung teh arek Bapak bolu komo we rek nu masagir rek nu buleud duanana kuring mah dipersembahkeun keur kolot. Nah, salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, teu ditarima ku Allah Taala, lain eueuh pahalaan, lain kurang hade dina salat, lain kurang lokoh bacaan, lain dipintel-pintel ladang salat edeung zakat engke jaga di akhirat. Ku malaikat dibaledogeun kana beungeut urang, lebok pangeran teu narima salat maneh, zakat maneh, saum maneh. Gusti, naha beuteun narima? Aya inung Bapak nyeri hate ku bibir maneh. Matak budak soleh teh nu alus ka kolot luar teu peduli heureur teuing. Bener Pak? Inung nu nganung Bapak nu ngayuga ti hotat ridho lapar kolot melaan anak. Ridho teu kabeli baju kamari Idul Fitri melaan anak sing teu. Ridho boga imah diduakeun ditilukeun melaan anak sieun wilang. Saha jelema nu mampu boga jasa rupa kitu diwati inung jeung Bapak urang matak wajar lamun anak hade ka kolot dan memang kuduna sehingga salat zakat saum ibadah haji jadi pahala dan nilai kahadean lamun ridallahu fi ridha walidain wasutullahi fi sutil walidain ternyata inung Bapak teh wakil Allah di alam dunia inung Bapak ridho Allah ridho inung Bapak murka Allah ge murka rek neangan naon deui sok karamatin sapaa iwal titik kolot Inung ini ke restoran beli sate 20 karena dituang kabeh dituang 3 bawa 17 keur saha keur anak tetap abg pahajat punten moal tuang di dieu nah inget ka kolot teu dibawa da apal rumus di dahar di dieu paling sate 2 siki kana di bawah mah 20 inget ka kolot rumah tangga hayang hade harta bakal datang, rezeki bakal ngalir, umur bakal panjang, awak bakal sehat. Naon eta teu akolot Pak. Nyaan ieu teh. Panungan nu goreng patut kalakuan kana jadi kolot leungit tina kasolehan. Nepi ka kolot sakeclak cai mata inung murad kana pipina jadi hate ku bibir ku tingkah ku polahna sakeclak cai mata inung dicatat ku Allah jadi cai umpal-umpalan nganterkeun budak kana lawang kanistaan lain sakadar nista akhirat tapi di alam dunia ge nista ekonomi ragrag dagang tinggal hutang tani uku daki hirup teuneut paeh tohos kaharap teu akaran kalau teu sirungan lamun kembang teu jadi pentil geus jadi pentil teu jadi buah lantaran ragrag ku engah aya naon sebenarnya aya inung Bapak nu teu ridho ka awak urang matak penta karidoan inung asli tah kalmu mah kudu jauh-jauh teuing ento we bahkan Allah tegas nyantelkeun laut bisa bahe gunung bisa bintu angin bakal badag kunaon Gusti penyebabna nalika aya anak wani hohoa ka inung bapakna maka aras Allah goncang alam dunia goncang siap ngai azab ka eta jelema duani hohoa ka inung Bapak matak ayeuna simpulkeun paingan atuh bencana di mana-mana banjir terjadi beledug di belah kidul jeleger di belah kali singkarot siap di belah wetan gempa terjadi laut ge bahe aya naon lain sumberna alam da alam moal mere musibah sabenerna aya penyebab eta musibah anak goreng ka kolot zaman Bapak sok terjadi puting beliung. Nah, hanya zaman urang mah zaman abdi keur alit da gempa-gempa acan teu mineng puting beliung eueuh nah da urang mah atuh sieun ku curug kolot nyai tong kaluar ti mah geus magrib sieun salekala keur kembudak di jero kamar coba anu ayeuna sok tong kaluar ti mah nyai sieun salekala da nyegak hadeulkeun mama salekala cekek ku aing ayeuna akhirna teh pelendung beteungna eueuh Bapak eta geuning salekala teh urang mah baheula paling sieun Pak kusaha ku inung Bapak ku guru dua rupa eta nu matak mawa barokah hirup ku inung Bapak jeung ku guru sieun ayeuna budak sieun ku guru pret bener dan nu jaranten ustad nu jaranten kiai ayeuna teh eta teh ladang dijebrod baheula ku guruna ngaji sapinah jurumiyah sulam topek tijan mantek maani bayan balagoh teu ecreup dibaledog ku jojodog guru baheula tapi kacan tawor pan getihan datang ke imah naon eta tarang jiga hejo dibaledog
kunaon ku panghapus mah aya aya kaya nah batur ngaji abdi sare adon dijajak ku kolot imit deui sia ngaji kitu akhirna teh tarang buncunur bujur nyeri. Apakah terjadi di saat ayeuna nalika budak ibu dicepret ku guru lantaran bijak atau tebalik apakah ibu narima? Leh. Kadang-kadang kolot lagi mau bedog ke sekolah leungit teh barokahna lantaran goreng patut ka guruna mata tua jimat hirup mah yenung bapak guru asli ya Pak lain ngomong wadul abdi nyarek saha deui nu boga jasa ka urang salian ti nu bapak nu kadua guru urang teu bisa baca jadi bisa teu bisa nulis jadi bisa teu bisa ngaji jadi bisa wa khairu man tata'allamahu minhu mulyakeun jelema nu geus mere ilmu ku cara naon ku cara dibere duit teu butuh kunaon atuh ku dipigawe elmuna nu geus dibikeun ka awak urang sapinter-pinterna kuring sahebat-hebatna bapak budak morak moal bisa ngelehkeun pengalaman kolot sanajan bapak teu sakola sanajan bapak tambatan SD kuring adalah sarjana kacamat adalah sarjana bapak adalah sarjana ulah ngarasa pinter moal bisa ngelehkeun pengalaman kolot sehingga urang bisa segede kieu lain ladang sakolana tapi ladang teu payah usaha inung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku inung hiji tapi budak 7 ngariung hayang miara kolot nu hiji di mana aya cerita nah ada geundeuk rai tiah rumaos asli Pak mata budak nu soleh teh birul walidain nu alus ka indung ari kikieuan kahayang saha teh budak nu teh hayang kolot nah beak ratusan juta melaan saha melaan ayeuna balikeun anak wani teu berkorban ratusan juta melaan kolot tah kusa kitu we heula ieu panggung di kieu-kieu 10 juta menu kitu wungkul padahal ku terpal gede jadi panggung yuk potong rijing kieu mahal itu 20 juta menu kieu wungkul padahal mah ku awi we atuh kolot Pak ieu teh kolot ngamodal sound system sabaraha jutaeun snack nu dibikeun ka ibu sabaraha jutaeun wayang sabaraha juta hade iting sabaraha juta teuing urang teh nyaho kan ratusan juta nu dikaluarkeun ridho kolot ridho melaan saha melaan anak balikeun pertanyaan aya teu anak nu ridho ngaluarkeun ratusan juta keur melaan kolot mata kolot memoal aya jelema pangilah istilahna naon sebabna duit kolot beak melaan anak tapi anak geus boga anak jeung pamajikan teu wani kolot terang penta jubikeun ka anak jeung pamajikan man moal aya anu ilas di alam dunya salianti inung jeung bapak bener ieu teh kat kuring mas teh si teh padoakeun abdinya ka Cianjur heuh cenah ku apa didoakeun sing hasil tapi teh hate teh bungangang 100% da doa kolot abdi bakal ijabah tong ka uih engke bubar ceramah empo ingking kuring ngajingjing eta teh doa kolot kumaha lamun kuring teu ngajingjing meureun doa kolot teu diijabah lain doa nu teu diijabah nu hajat teu persiapan aduh ampun ampun hajat lain nyiniran sakadar ngelinga sing hade ka indung peperihan urang mah salat teu pati husu Quran teu pati katalar hadis teu pati kaaji ka masjid kurang leket aya kasawarga hayang tenang Pak nurutna ka indung nurutna ka bapak surga geus dibukakeun kajeun salat kajeun zakat tapi hohoa ka indung neraka nu dibuka mata geus hayang sugema hirup mah hiji sing hade ka indung bapak di dua mun ibu geus dewasa tuluy boga salaki tah nu kadua cirina jelema soleh teh pamajikan alus ka salaki pilih aya nu bade kasindiran mending balik sabab ceramah bab pamajikan ka salaki mah bapak nu meunang ibu nu eleh aku nu nate pamajikan nu soleh mah salaki balik macul papageun lawang panto engkuh bapak geuning sumpi cekelan leungeunna sanajan bobolokot ulah nyebutkeun bau kesang da geuning duit nama beuki copot paculna copot cairna teuneun dina tempatna laan sapatuna bagaikan raja kesot cicing Pak bapak nu meunang tah ieu nu eleh geus kitu bapak deui bade ngaleueut copot cai anu tiiskeun bae ka make gula bikeun ka salaki bari pupun tenan hargaan salaki da salaki urang teh usaha dihargaan lamun lain ku pamajikan dan ngarep-ngarep salaki urang dihargaan ku tetangga ibu bakal cimuru
Pikeun cai anu tiis bari teu make gula. Kok nyarita punten bapana cai teh cai teu gula-gulatan. Suruput ku salaki diinum da kata jika nu amis 2 gelas kurang keneh. Naon nu amis gulana lain, naon atuh nu amis budi ibu ka salaki. Kajen teh manis aya, kopi hideung ke sayogi, malahan make gula ongkoh, tapi ibu ngesebrek wae di seblok. Ayeuna ge leuwih cepat rawalik nu beungeut bari manyun gitu. Heuh Pak. Sarupa kitu bapak beli acan netepan mangga kajaman bawa kacai cenah mani ieu anu ieu odol ieu sabun tekul salaki mani papakeun deui ku ibu ieu sarung ieu poko ieu kopea kebutkeun sajadah tekul bapak salat lalajoan ku ibu di tukang beres salat kuliwat ibu ka hareup deuk naon deuk nyuuh nalahunan salaki pok ibu nyarita nu hade kang akang teh puputan kemang kedaton buah kolbu cimciman jiwa hormateun abdi dameun abdi hampura ti baheula nepi ka ayeuna can bisa juga baker jadi salaki hampura bapak ibu malah yang nempo ceramah abdi tapi nempo bibir abdi kata ku capek anak cenah ngomongnya udah teuing teh ditunak ieu sarupa kitu bawa ka dapur pilih akang lapar geuning kukurupukan kan eueuh deungeunna aya ge bala-bala 2 siki cengek jalujur 2 siki kurupuk 2 siki tempo huapna sagede peureuk eta salaki rop rop kuat jika nu ngeunah ternyata ngeunah dahar lain dijamin ku deungeunna ngeunah dahar mah dijamin ku hate anu ngeunah dingeunahkeun ku pamajikanana daging boga sate aya kan pamajikan geus sebrek wae usaha leutik aya barang lebok hayang jeung daging wae sero sia mah dah hayang ngeplet ka pamajikan teh aduh bapak-bapak bari nempo ka ibu lepok jawab bu ibu ada kurang oge gitu ka salaki kitu ngan salakina kudu nu kumaha heula atuh nah baru kadek dibahas teh moal salaki nu kumaha salaki nu tanggung jawab ka pamajikan hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan imah page baju teh da seubeuk kongkorong ka beuli geulang ka peser ngeunah ibu boga salaki kitu kadangu Pak untuk cenah aya mah ada anak budak cenah teu kadang ngobabedang hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon resikoan pamajikan baeud lain pamajikan nu salah urang kucuk pamimpin kunaon rakyat teu ngagugu pamimpin lantaran pamimpin tara ngagugu ka hayang rakyat kunaon ibu teu ngagugu ka salaki bongan salaki teu ngagugu ka hayang pamajikan betul eta engke balik teu bakal pas jeung salaki naon tadi ngomong naon teh ngabirang aing teh ulah ngomong ibu bisa diomong hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan magra nyangu tabeasna magra masak tapasakeunana magra balanya yeuh artosna raos tuh aku pingna ieu mah ongkos titah nyangu beas eueuh titah masak pasakeun eueuh nagih rabeng lungleng ibu baeud tah lamun pamajikan baeud entong ditanya kalau mun ku bapak ditanya kunaon baeud pasti jawabanna ku sia kudu kumaha atuh pamajikan keur baeud tong ditanya anggur nanyana kana awak sorangan aya naonna diri urang nepi ka pamajikan baeud ka urang geura tong padaringan geus kosong beasna geura tong deungeunna geus eueuh geura tong duitna geus gegeletekan 10.000 geura tong lipstik geus cokelan ku bilik geura tong wadaka gejekok tengahna bapak ge diuk gigireunana ampura mah bapak teh bisa juga makan ngan ieu teh aya ati 1 juta kamu mama ibu keur baeud dibere duit langsung nangkep lain tadi soleh tahararade mun anak alus ka inum bapana mun pamajikan alus ka salaki kan dia teh punten Pak Ustad Pak Kiai ceramah teh jero teuing nah di tempat-tempat teh ibu-ibu kicep eta teh ku eueuh di dinu kitu teh apa mau belah tukang mah eueuh pisan aya ge salaki datang di nagoge tina janela menang duit teh kalau kita boro-boro menang duit da mana mah teu apal setoran Senen Bang Emok sidik alieur ari bebeja arisan ngariung limaan eta di jerona aya perjanjian asal leneng geuning bikin KTP jeung kakak geuning ngarantung aku bersumpah dan berjanji lamun tina limaan hiji teu kabayar nu opat kudu tanggung renteng nah anana gerahna apa pernah ngecrok aduh ulah unyam injem ucelak esrok tanpa kanyahuan ku salaki ulah wani barang beres hasil belas tertib tanpa izin ti salaki tanpa nah dua
nu katilu pribadi nu soleh mah dulur akur jeung dulur. Anak hade ka indung bapa, pamajikan hade ka salaki, dulur akur jeung biasana lamun indung bapa geus maot, anak kariung sok parebut warisan. Demi Allah moal aya jelema anu bahagia, moal aya jelema nu beunghar ku warisan. Murah bisa sinira. Moal aya nepi ka ade jeung lanceuk teu wawuh marebutkeun harta, keur naon harta diparebutkeun bari maot ditinggalkeun. Nah aya harta nu milu eueuh gedong gede moal milu, mobil aya moal milu, sawah lega moal milu, nu milu iwati boeh warna bodas. Eta galamun aya nu ngaboehan. Maka harta lain kiblat kahirupan tapi jongjon hirup nu jadi patokan. Kalau jelema harta tapi jongjon hirup boro-boro mah harta bana pamajikan sanyaahnya ibu ka salaki maot salaki namilu tah ka kuping teh moal ugang aya di dieu masalaki maot teh nepi ka jebleh di lur ari abdi kada jeung saha ngiring we ka jero da keung di dunya ceuk RT teh ulah sing sadar istighfar ceuk RW teu kengeng ceuk DKM ulah nah ada kurang dijejak yuk deuk milu mah geblus ka jero kubur naik lolong serang deui jeung kalain deuk ngiring rada gelo ustad moal aya nu terjadi sarupa kitu maka nyaahna pamajikan ka salaki hanya sebatas dunya mata teangan atuh cinta nu sabenerna teangan ku ibu lamun salaki bener nyaah ka ibu bakal ngageunggeureukeun bab agama mah tos magrib mah tos isya mah tos yasinan mah tos berjanjian mah tos sholawatan mah tos tawasulan teangan salaki nu kitu artina lalaki lain mikiran imahna bajuna kongkorongna tapi geus mikiran urusan akhiratna aya eueuh lalaki di nu kitu oke jeung eueuh urang mah ka pamajikan wirid geus salat teh lain mija geus salat subuh yasin doakeun kolot geus eueuh kan kuat tua poe nah dikepret urang teh sok ustad sia mah kitu. Maka cobaan ke ku bapak sudah nih bapak mematih ke pemajikan. Kamari mana kana gerhana ceramah kaharti. Geus magrib teh wirid. Geus wirid buka Quran, tawasul. Sarua jeung sanasib dua poe. Aituna momoal teh juki we. Ku sia we so ustad deui. Adan gigireun pamajikan, naon sababna? Lalaki geus mikiran akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar. Ibu nanya, naha adan, akang naha adan, kerana tepat, eangan lalai kenu kitu, memikiran urusan itu. Kebian banyak, ke bapak adan ke sub. Penguara kemah di sapoe, acakan ilmu ya kan. Pikirin pemajikan, Allahu akbar, Allahu akbar. Kumaca pemajikan, masjid ayat der adan di dieu siapa dah. Jadi ngadon ki omongan wae urang. Nya dai persani mah napalna kana beusi atuh. Persani ya songan kertas mah moal napal-napal. Ya salah ki persani pemajikan kertas. Ngadoa apa pasing tari. Ngadoa teh hebat. Ya Allah, paparin abdi istri salihah. Kalain ngaaminan mikir geus soleh acan. Kalah kajengkel ngadoa teh. Nah, pemajikan dok itu lantaran eueuh deui kartu bapa ayana di pemajikan. Kartu pemajikan ayam di bapak kata anu jadi duda anu jadi rana itu geus ditepungan kududa deui kumaha cek anu panas hate tong deket jeung mantan urang budungna ge 70 nah nu leuwih nyaho awak ibu iwati salaki ibu nu leuwih apal kagorengan bapak iwati pamajikan patak lamun kagorengan bapak aya di tetangga tong neangan musuh nu jauh babengok pamajikan ngocobrok inna min azwajikum wa auladukum fitnah. Sing ingat cek Allah teh anaknya pemajikan bisa jadi musuh. Teu eta. Terus ya. Entar teuing teh kurang ge dipatur Ustad Hariwang. Dia menjadi musuh urang teh anak urang. Aya anak ieu pemajikan teh kapeung jadi musuh. Heueung Pak. Mata kuring matar saban geureut kana baungna batur. Sieun anak kuring leuwih baung datandak. Loh Pak kejadian bapakna ustad anakna ustad bapakna adan anakna edan ya bener ya dikuring ke mata hakikat rupa dulur sing akur jeung dulur
Ciri ajenan, ciri hargaan. Ulah barang bere ka Bandung, urang Cianjur teh, mun deuk barang bere kudu ka Cianjur deui. Ulah aya kanu jauh di Jugjug, anu anggang di Teang, aya udah deket di Arantep. Salah gede. Ulang hargaan Ustaz Salman, ulang hargaan Ustaz Nana Gerhana, kuring mah jelema jauh, datang ka dieu di ulem jeung dibayar. Lamun bapak hayang neangan Ustaz nu ikhlas nya ye hampura. Lamun bapak hayang neangan Ustaz nu ikhlas gerak teangan di lemur ieu anu cicing di musola leutik anu ngajarkeun budak ibu nu mayar tapi daek eta nu ikhlas sebenarnya mah. Weh. Ieu mah ka Ustaz deukeut ngaledek geuleuh aing. Cacing teh ibu nu ngaosna Ustaz puput we kuat dianggap anak eme Ustaz geus. Nu kudu dihargaan mah Ustaz deukeut Pak demi Allah. Bapak gering didoakan kudu deket, bapak maut ditahlilan kudu deket, dikuburkan kudu deket. Coba ibu maut membejak ke kuring dek naon datang gitu sudi. Mata hargaan mah Ustad nu deket. Mata lamun bapak jeung keburek neangan Ustad ikhlas geus tong neangan nu jauh nu deket. Terus kan anak gerhana ikhlas deui pecakan cek mbak cek ibu teh engke cenah urang lamun hajat teu mulem deui salira kumaha jawaban abdi geus pieu ah. Mantap lamun ibu jeung bapak hayang nempo Ustad nu ikhlas tong neangan nu jauh teangan nu deukeut eueuh nu mayar budak diajar Iqra bapak diajar Yasin jeung Tahtil tah nu mayar eueuh ikhlas atuh ya. Ah, jangan ibu tong penting ngahormat teuing polisi, tong penting ngahormat TNI, boga gaji. Hargaan mah hanci. Ya mau gerak tuh, ya ibu-ibu kahanci teu ngalete. Kada hanci miluan upacara, tuh gua. Coba cek ibu, aduh tentara dora ka ti indung gitu. Kamu sok gitu. TNI dihargaan sabatas tugasna. Polisi dihargaan sebatas tugasna. Tapi hancip Pak luar batas tugasna gaji leutik pagawean dia bisa didaya hancip mana itu asli ibarat jelema beunghar nita sabar kanu miskin sing sabar sing kuatkeun bae teu boga naon ai manehna balik mau Fortuner besok geus moal balik omongan teh lamun teu dicontohan ku pribadi nya sok simpulkeun ku ibu. Nah, jadi budak soleh teh mun anak alus ka indung bapak, mun soleh teh pamajikan alus ka salaki, mun dulur akur jeung dulur. Mun anak alus ka indung bapak, mun murid alus ka guru, mun pamajikan alus ka salaki, mun dulur akur jeung sok pilih ajena. Nah, hamage jeung kudu silih ajena. Da hirup mah butuh persatuan. Ieu bangunan. Iya bangunan teh ngaharewos karena cepil bapak, karena cepil kurang. Eta bangunan bumi atau bangunan naon bangunan masjid gitu naon. Cek paku teu asa pang pakuna. Cek semen teu asa pang semena. Cek kenteng teu asa pang kentengna. Cek pondasi teu asa pang pondasina. Jadi masjid lantaran ladang persatuan tina unsur sagala bangunan. Ya. Al jasadul wahid kudu seperti hiji awak umat Islam terjatuh teu tajong nu berwel bibir nu nyaksian panon-panon anu nyeri hate anu ngadudut babadotan leungeun kenca anu ngagayem huntu nu ngarasa pait letah nu diciduhkeun kana leungeun katuhu dipokokeun bisana cageurna jelema kal jasadul wahid lamun sini rasakeun kana kasangsaraan masing-masing. Bener. Itu keun we urusan perbedaan mah wajar. Ustaz ge barareda tapi nyata mamah hayang ulem Ustaz teh anu bari curhat tong ulem abdi ulemna mamah dede ka mamah dede mah aya program Indosiar mamah dada curhat dong iya dong geuning ibu sok curhat mah caroge abi menyeburutnya teu usaha nyata mamah hayang ulem ceramah teh anu pinter Quran jeung hadisna tong ulem kuring sanu ku diulemna Ustaz Adi Hidayah di Banten. Mama hayang nu pinter sejarah Gus Muwafiq. Mama hayang nu tegas Habibah. Mama hayang nu lentong Agim Tigeger Kalo. Saudara-saudara yang budiman
Alhamdulillah AA bisa hadir di Cianjur ya. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ya, ibu senang tapi AA kurang senang. Nah, geus kalau AA ge malem tah. Ah mama hayang ulun ceramah teh nu bari nyanyi. Oh mak teu tasik. Da Roma Irama mah dakwah nama kenada. Tong ku ibu lagu-lagu Roma Irama naon di jerona anu tidak bermuatan dakwah. Kabeh ge dakwah. Kejeung aya lagu derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Oh well, derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Hargaan jelema lain karena pangkat, lain karena jabatan, lain kekayaan, tapi hargaan jelema karena ketakwaan. Terus lagu oma tak Roma Irama takdir lagi jadi penyanyi dangdut jeung jadi raja dangdut. Nah, da cek tangan lagi kita jong lama kan ada. Kan ibu mah cetet kita jong. Aduh, Roma Irama cetet kita jong. Hadi. Kemarin datanya. Namun bapak nyetah nyangu, geura nyangu geus murid. Itu bapak mah teh calon petani. Sok tunggu silo. Alamun Roma Irama tunggu sih. Eta manuk kelain ingkah karena nyamperkeun. Tak Roma Irama geus teh kuring mata melakar ya. Ning meuli. Alamun nana gerhana jadi kenek alus. Teugeuh ku suarana. Bandung. Cianjur, dua deui mau aja jadi kenek teh Pak. Teu kabayang lamun Roma Irama jadi kenek. Aduh. Cianjur. Dua deui. Timbah urang di bar kieu heureui ngadon Al-Fatihah. Maka setiap orang teh geus boga karakter masing-masing. Bapak polisi karakterna heuras, keras, wowong, daweng. Nah, ewa penjahat angkat tangan, sieun penjahat. Coba lawan polisi angkat tangan. Geus diropet mah. TNI, wowog, dawog, gede suara. Nah, tugas ngajaga keamanan negara. Boga aturan karena sabta marga. Polisi boga aturan disebut catur prasetya. Mata katempo disiplina, Pak. TNI mata tugas lagi ngerek bendera. Obaro, sangsak merah putih. Orwo, rok. TNI coba kulebe. Mata lamun jadi ustad, jadi kiai, entong hayang gigituan. Engke bagi yang ngadoa. Kan lamun TNI ngadoa kacau. Ya Allah, dikepret ku malaikat. Polisi bagianana nyiapkeun dek upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap dilaksanakan. Kitu pan polisi mah. Jawab ku Kades, laksanakan. Katempo wibawa negara. Teu kabayang nyaleun ku ustad. Lapor Pak Kades. Naon maksud kuring? Jelema geura cicing dina tugas masing-masing lamun hirup hayang maju. Pak Kades tuluikeun jadi kades, ustad tuluikeun jadi ustad, ulah pambaliut ustad hayang jadi kades hayang jadi ustad, hancur. Tapi Pak Kades, pemerintah, Pak Camat, Bupati, Gubernur, Presiden butuh doa ti saha? Ti ustad, mana bukti? Kata geuning keur hayang nyalon. Ustad doakeun nya. Nah, lamun Pak Kades, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur jeung Presiden geus didoakeun ku ustad, tah wayahna pemerintah teh ka ustad teh aya meureun. Aduh, aya ustad teh dipake alat politik teh. Ayo minta doa ka ustad, geus jadi ustad di jauhan, asa beureuh hirupna teh. Kan rata-rata nu dipinta doa mah saha ustadnya. Mata Pak Kades geus jadi, Pak Camat geus aya, polisi geus sumping. Ade ka ustad aya meureun. Mata cing talamun neng boga salaki, talung ka ustad. Ka ustad mah lentong umi tos nyangu, teu acan abi, wios urang puasa we, mata begung. Lamun ka polisi mah bahaya. Geura nyangu nya teu acan, prit ditilang geura. Aku mau kata ini, geranyangu siap 86, kudu mah siap. Matan mau ngeunah mah ustad, geranyangu, teu acan, geus urang puasa we. Jadi kekeh di alam gimana nomor hiji teh saha?
kiai nomor hiji di alam dunia ajengan ustad kabeh oge butuh doa ti ngan sebalikna nu didoakeun aya meureun anak alus ka inung bapak guru alus ka murid pamajikan alus ka salaki dulur akur jeung itulah pribadi anu saleh lamun jalma geus mampu sarupa kitu hampura alam senang dibukakeun alam sawarga dibukakeun alam piomongan bakal ditutupkeun hirup bakal aman tentrem ibu miwah bapak sadaya kuring mana ergerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fi sabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.